Dia mah kurang hiji tempat pagawean. Obos nanyakeun ka urang kurang hiji Bo. Jelema ieu kakurangan tenaga. Nyapon sahanya si Dion moal daekeun. Kan si Benny si Kelvin moal daekeun itu sahanya. Iya benar, uji kapan dulu aku aja sudah daekeun. Halo Lai. Keur di mana? Aing ayeuna kadinya nya. Bisnis teh bisnis. Arek moal. Gawe teh biasa gawe di kebon. Baik mah. Aing kadinya nya. Aing kadinya. Tungguan di mah. Aing kadinya. Siap. Ayo, assalamualaikum. Aduh lumayan pagawean itu si Boa. Tapi geus peuting gitu ya. Anya tembelah. Yang penting mah tadi mau berita pagawean, alhamdulillah. Bila keneh moal yang jelema kadinya. Geus joting tuan we. Oi. Oi. Assalamualaikum. Sehat? Sehat. Yuk. Ya, Kumaha pagawean teh euy? arek jadi Jadi terbutuh pisan aing. kebon tapi macul. Ben bae. Baik. Tapi gajinya tuh untuk lumayan gede. Nyakeun bae. Arian teh panggilan. Siap. Temennya panggilan karek gawe. Ayo. Ngopi. Ngopi kalem lah karek datang. Nyakeun bae. Geus cuma sabari ngobrol ngopi. Ulah repot-repot. Dijieun nya. Cuman Anjing. Kudu meuli deui atuh euy. Kopina. Aduh, nganjuk ieu mah euy. A few moments later. Anjing. Kopi kurang 1000. Masuk dibere subuheun da era anjing teh. Tapi da dia mau berita pagawean nangis tarimakeun we. Tapi kudu nama disubuhan teh atuh. Monyet si anjing teh kudu nama. Bung, nyawa aing teh boga duit. Tapi hayang goblok. Racunan we kitu euy. Ke naon nya? Ya uyah teh nya. Uyahan ah. Anjing uyah teh di mana euy? Mana? Aing anjing bisa disiksa kalau enggak di dia. Hakan usia uyah. Wedeh sumut. Bongana anjing saulin ka dieu temuana naon sih nya geus bae suban kopi si uyah. Kudu nama mun aya sambal anjing. Ih, segala poin uyah goblok. Oh, anjing kakak sore. Iya lah kopi ya. Udah lumayan ngobrolnya sama ada ngobrol. anjing cuma gila tuh yang kopina. Apaan nggak dituhul aing ka warung. Jauh banget. Jauh Ya. kumaha. Jadi kumaha gawe teh? Nya
Nya urang mah hayu wae. Di wae. Isukan lah, dayana mah penting. Isukan. Isukan, isuk jam Siap. 7. Jam baraha? Jam 7. Jam 7. Siap di ditu. Mas sarapan heula, naon heula. Ari gawena kumaha sih? Nababan, nubala di babadan, kayak tangke geus aya rada 2 mingguan di pelakan sampe. Terus sampe ieu naon cau, Oh, jagong, gampang begitu mah. gitu. Ari gajina sabaraha? Sapoena. Heeh. Hari gaji mah. Ari gaji teh sapoe apa saminggu apa sabulan diberena? Saminggu sekali dibere. Sabaraha? Nah, kurang apal dah. Apaan sih tukang nu gawe di dinya? Ya maksudna urang mah calo. Oh. Iya, calo. Calo aya calo kebon sagalanya. Kebon gaya caloan. Aya digawe. Yang geus ngopi heula teh. Ieu mah gawe. Ngopi heula ngopi. Ayo. Duh, ditampi ya kopina ya. Ayo sok gerak. Yakin. Aya ngopi teh aya wae nu luar. Anjing, Kunahan sia? asin. Ya aku teh ngopi aya nu asin. Diuyan sia. Aslina pake gula. Coba asan. Gede nya. Asin Awas mun bohong sia, nganggo goreng aing sia. Anjing. Asin sia, anjing goblok. Akan aing Ampura, aing. man. Pura buah. Asli dari itu baca dah gula. Iya, Rada gede. wah anjing. Uya ieu meureun ieu mah nya. Heeh. Ampura nya. Goblok deh. Loh, mah piceun wae. Piceun deh. Mulai deh tuh, aing haus ya. Asal hareudang euy. Hah? Hareudang. Redang. Heuh. Buka apa tuh nak? Tuh. Siap. Sahanya eta euy. Si gendut euy. Diuk. Diuk cingong mah. Di Tidak dia. ranap. Wih, usuk mana bolanya? A few moments later. Rek naon ka dieu? Yang pegawaian tuh. Pagawean. Oh, Kumaha mun gawe di kebon? oh. Ayo lah. Ayo aslina urang mah. Kela bisa aja. Ya. Oh. Iya calo. Oh. Calo Urang urang di arek digawe di kebon sia. Ieu bebejana ya. ka urang ngomongna calo Kan aya persyaratanna cenah. Nah, persyaratan. syaratna lamaran ke puas KPT ngamar KPT gitu. Kira. KTP nu bangsa kitu surat dokter Oh. gitu asal KTP we nomor hiji mah geus ayana naon jeung nomor WA, nomor HP, nomor biasa geus ayana naon pan kari ngontek. Oh. Jeung surat ieu surat dokter, surat dokter. Tapi mana sanggup teu? Sanggup teu kira-kira gawe di kebon soalna berat, capek, panas ongkok. Oh, si kana tuh orang awak gendut tapi kenyang. Kopi. Oh. Kira aku ngarang ngomong unggul mah di Bandung teh ngomong. Ayo. Dud. Aduh, sok. Gampang. Sarua wae, ayo. Kunaon sia? Asin. Asin. Ya aku kopi asin. Coba, coba. Jadi kuai asalnya sia, burut sia ngopo. Tuh. Ini asinnya. Asin sih orang. Ah, sia mah bohong anjing. Asin. Asin teh. Asin teh naon? Amis beureun. Sia masuk. Gula ieu gula tebu. Geus tah, ari itu mah kudu deula. Ami jadi amis. Komo nepo beungeut urang mah jadi amis. Woi, ngopi. Ngopi we. Geura. Oh. Ngopi heula.
guys ya. Kumaha? Hah? Asin. Asin tuh. Aku anjing. Kenapa asin? Oh, asin. Ah, coba. Tuh ya. Coba. Itu. Eta mah leta siana unggul meureun. Urut Ciboa bener nih jadi. Oh. Ya. Virusnya Oh, semua. untuk asin naon? Sok ngarokok tara. Ngerokok. Mana aku tuh? Ya. Naon ya budak ka dieu sinari atuh pugu-pugu. Macam itu gawe goblok. Gawe teh ya. Heeh. Iya, Yon. Bos urang mah kudu make duit wae euy. Asup gawena sang jadi kebon ge soalna bos urang mah mata duitan. Pugu orang mah rek gawe teh. Rek neangan duit lain. Dan mikeun duit ka batur mang. Nah pokoknya mah gitu weh persyaratan kudu aya duit ongkos terus lamaran KTP surat dokter gitu unggul dah orang mah sekedar calo naon atuh. Jadi kumaha? Sanggup ente? Sanggup sih tapi duit lagi can aya. Ya, kumaha mun kieu gampang. Sabulan teh henteu digaji. Kumaha? Duh, amun bulan harap teu digaji kumaha berat urang maya kontrakan. Nya eta mah terserah maneh. Arek misalnya kieu aek di imah urang hayu. Tapi nya eta mah kumaha maneh? Aduh, Ji. Urang mikir-mikir heula we ya. Oh, nya geus eta mah kumaha maneh we. Ieu mah sekedar urang nulungan gitu ka babaturan arek gawe nya kajeuna kitu nya syukur. Duh jam berapa ya? Kunaon kitu nanyakeun jam? Oh, geus penting ya soalnya. Jam berapa sih? Oh iya jam sapan euy. Besok langsung gawe. Nah arek gawe nah tinggal ka ditu ayeuna mah ngobrol we heula duaan nya. Sok carita badami naon we nya. Ayeuna arek pamit heula. Nah, siap. Ya. Pamit heula sok we ngobrol duaan nya sing ganteng nya. Rek pamit heula ya geus penting ya nya. Nah, siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yon, kumaha gawe teh? Arek-arek moal-moal. Puguhkeun ayeuna. Yon, kumaha gawe teh? Hah, puguhkeun ayeuna. Kumaha Ji urang duit nage eueuh. Heueuh sih emang goblok ieu na yeuh. Calona mending kene urang kumaha urang dailan we calona. Ya piraku gawe di kebun kudu make duit. Anjing teh. Heueuh tapi nya mending kumaha we ayeuna urang jailan di mana? Lain orang di ieu. Geus urang ke isukan ka dieu nyamper bari mau lamaran. Yang geus ya isukan urang nangguan di dieu hareup. Oh Ji. Geus Ji urang rek pamit heula. Ah balik wae. Oh, Balik nangis. Si penting monggo hayanya. oh. Ayo, Ayo. kali di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goblok!